Aya nu nanya ka emak cenah abi teh hayang ngonten tapi bingung rek ngonten naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung mak Rabe. Ieuh nya jang baraya anu bararingung erek ngonten naon. Tingali emak ieu erek ka mana? Erek naon cinganan. Tapi ira baraya ieu teh emak erek ulin bari ngasuh budak. Ajang baraya anu hayang ngonten heg bararingung erek video ke naon. Sok we geura sakur kegiatan anu keur dilaksanakeun teh bari rekam. Lamun nya kira-kira na bararingung mah. Lamun misalkan baraya hayang nu leuwih effort bisa nyin videona anu bari ngalucu atawa naon wae. Tah lamun sakirana encan pararede sok we kieu jiga emak tuh tingali caritana erek ulin tapi di tengah jalan pan ieu teh manggih anu tukang dagang sayuran. Nya sakalian we ieu teh ku emak divideokeun. Tapi baraya lamun misalkan tema na hayang siga emak kieu anu kaasupna seperti mini vlog atawa day in my life sok lakonan. Mun bisa mah videona anu satema meh kahartieun ku algoritma geuninganan baraya. Terus baraya anu paling pentingna mah baraya teh kudu konsisten. Emang bener sih nya rekam-rekamna mah henteu sapira. Nganaon cing jang emak mah dina waktu ngedit jeung ngisi suaranana teh sok lobah kahoreamna jeung da geuninganan sok loba we teh gogodanana teh. Tapi da eta teh bener-bener kudu dilawan baraya. Kumaha poenana teh baraya kudu upload pokona nama sapoe hiji minimal. Ieuh baraya da teu saeutik geuranya anu ngonten saban poenana teh diulang-ulang we eta ngonten nyeuseuh jeung gegero. Soalna mah manehna ngarumasakeun saban poena oge kur cicing di imah ngan kitu pagaweanana. Tapi ku sabab unggal poe teu eureun eta konten kreator upload unggal poe mesing anger-anger keneh oge videona jiga kitu. Akhirna mah lila-lila naek. Da geus kabaca algoritmana ku sabab konsisten teh. Tah jadi kitunya ajang baraya anu masih keneh bararingung erek ngonten-ngonten naon teh. Sok ayeuna mah keureuy heula sabisa mungkin. Kuncina nama hiji ukur konsisten we pokona nama. Tuh tingali atuh siga emak ieu teh keur ulin emak teh ka tempat bestina emak. Ari pek teh teu lila jol teh aya anu ngajajapan opieun. Soalna nama tadi teh geus COD-an seblak cenah oge. Kieu we kali-kali emak ari keur ngarariung teh mun teu ngalaliwet atawa rurujak nya jajan kieu baraya. Abongnya ayeuna mah sagala dipermudah. Jajan oge ayeuna mah teu kudu capek-capek. Kari mesen geuninganan tinggal we dianterkeun ka tempat urang. Tapi nya baraya ngomong-ngomong ieu teh emak teh da teu mesen. Seblak lada ajang emak mah soalna emak teh keur nyeri beuteung. Mesenna oge ngan ukur hiji ajang si sujanang hungkul. Bari oge dah teu diladaan ieu teh tuh tingali. Nya. Jadi balik deui nya kana ngabahas anu hayang ngonten naon wae. Tingali da referensi teh loba ayeuna mah. Tinggal ATM we ayeuna mah. Naon ATM teh amati, tiru jeung modifikasi ku baraya. Kela-kela ieu teh bibir deui saeutiknya. Ieu emak aya rada amek-amekan ieu ka budak. Kunaon cenah oge nya. Heueuh ieu teh gara-garana nama bieu teh jajan seblak apanan. Tapi anu ngajajaban seblakna pohoeun ieu teh sendokna teu dibere. Hayo we budak teh mana sendokna. Deui kakarak oge prak rek ngadalahar seblak ieu teh kalakah cuk celek hujan. Jadi we paburincai ieu teh buru-buru da araringet baroga papaean masing-masing.